Anjing ini jelema irasi baru tangna. Semua kebiasaan kuda nganu wae. Ini sarwakan yang kuda aing mah aus mugi. Semua kebiasaan TSD anjing. Naon sih Gi? Sia mah aing karek datang adatan wae. Kebiasaan sama. Gitu amat sih banget sia. Emang kunaon banget aing. Sing senal jepit. Nyata sia ulus pas kondom urut. Ya ada sia mah ngomongna pada wae ka aing teh. Piji deun. Aing keur lalieur hijau geus aya nama ngopi weh. Emang na masalah naon sih Gi? Sugan we aing bisa mantuan. Banget siga kobokan warteg, emang bisa ngebantuan aing. Atuh sugan we Gi, saya bisa cerita ka urang. Jadi kieu Jo, satinggal teh ya banget aing tuh. Nah itu lah deket teuing. Pusing aing. Pusing naon? Loba nu can dibayar utang ka aing ge jelema. Aduh. Atuh mun hutang mah tinggal ka pasar we atuh loba. Naon emang Jo? Hutang pan Gi. Goblok sia. Piji deun. Sama kitu wae ka aing teh. Heuh atuh yang keur serius. Emangna seriusna berapa persen Gi? Pokoknya mah tingkat jangar aing. Wah, sia mah kitu aing datang ge aing numpang kopi dong ge sama aing dicarekan wae. Balik aing. Biasa. Balik tampayan. Anjing naon. No. Waduh. Jada sia. Aduh. Waduh. Goblok sanuan ngalungkeun kos kieu bangsat amat anjing. Perik ku aing. Dadah. Aduh. Kena wae beng. Aduh. Mantuk aing. Wah, goblok sia ulah lumbat sia. Tebok sia. Aing sasaran deui. Cebeng. Ampun, gabun Italian ku aing sia. Tulung. Ngeri si aing nembel. Lumpat sia.